Jadi iya ai gunungna di mana? Aya gunung gede, aya gunung deui, gunung keyakinan orang Tasik, gunung Galunggung. Dinu teologi sosial itu aya nu disebat puun turun ti Galunggung. Ai puun cek urang Sunda naon? Ai pulung, pulung turun ti Galunggung. Ari pulung teh naon? Ari pulung teh petunjuk. Cek urang Jawa wangsit. Cek urang Sunda pituduh. Tuluna ti Galunggung, ti mana Galunggung? Aya dua kalimat, aya galuh anu agung. Ai galuh naon? Ai galuh teh galeuh, ai galuh teh rasa, hate. Jadi saha jelema nu menang pituduh dinu ajaran Sunda nyaeta jalma anu galuhna menekung kanu agung. Jalma nu menang pituduh nyaeta jalma nu celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukmek bersih hatena eta anu menang pituduh. Mantake saha nu ngajarkeun guruna apang di ditu di Suryalaya ngajarkeun anak ka dieu nempokna di dieu. Jadi pituduh teh jauh-jauh ti dieu tinu rasa urang, tinu rasa urang jadi gunung Galunggung teh di mana? Sareatna di dieu, hakikatna di dieu dinu diri urang sadayana. Mantake abah ningalina kieu, apan di dieu dinu rasa la ilaha